Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, murid-murid ibu sadayana. Wilujeng tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 3. Sateacan urang ngawitan pangajaran dinten ieu, yuk sasarengan urang baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dinten ieu urang ngalajengkeun materi di pangajaran 7 ngeunaan kalimah pananya nu teu ngagunakeun kecap pananya. Nu sapertos kumaha kalimat anu henteu ngagunakeun kecap pananya teh yuk urang diajar sasarengan. Ayeuna urang sasarengan dibuka bukuna kaca 75. Di kaca 75 aya contoh kalimah pananya anu henteu ngagunakeun kecap pananya. Hartosna tinu kecap biasa upami dipasihan tanda pananya bakal robah jadi kalimat pananya. Contoh nomor 1, Rahman keur indit ka Tasik. Anu contoh kaduana anu tos dipasihan tanda pananya rubah cara macana. Rahman keur indit ka Tasik. Nu kadua, Maman rek meuli buku. Maman rek meuli buku. Tah sapertos kitunya contoh kalimat pananya anu henteu ngagunakeun kecap pananya. Kanggo nomer nu salajengna mangga ku hidep dikerjakeun. Upami atos rengse ngerjakeun kaca 75 sareng 76, ayeuna urang teraskeun ka kaca 76 bagian A. Dinu kaca 76 bagian A nyaeta ngalengkepan kalimah. Pasti sadayana tiasanya jawabanana atos aya di luhureun kalimah kantun ngalebetkeun kanu titik-titik atanapi garis nu tos disayogikeun. Contoh isuk-isuk titik-titik galih geus indit ka sakola. Kumaha ngalengkepanana? Isuk-isuk galih geus indit ka sakola. Kumaha? Gampilnya tiasa sadayana. Mangga nomor 2 sareng saterasna dikerjakeun. Salajengna kaca 77 nyaeta nyusun kalimah. Contoh, aya kecap duru ditambihan ku awalan si janten si duru. Si duru itu artinya adalah menghangatkan tubuh di depan perapian atau api unggun. Kumaha contoh kalimahna? Aki jeung Nini nuju si duru di hawu. Anu nomor kadua, deang. Deang ditambihan ku awalan kata si janten si deang. Si deang teh ngandung arti diam di depan hawu atau tungku untuk menghangatkan badan ya. Jadi si duru sareng si deang ngandung arti anu mirip atanapi sami. Kumaha contoh kalimahna? Hawatiris kieu mah enakna si deang dihareupeun hawu. Nomor 3, 4 sareng 5 mangga dikerjakeun ku hidep sapertos contoh anu di luhur tadi. Kumaha atos ngartos sadayana? Murid-murid ibu sadayana kumaha parantos jelas ngeunaan nuliskeun kalimah pananya, ngalengkepan kalimah sareng nyusun kalimah. Mangga dikerjakeun upami aya nu teu acan ngartos tiasa diputer deui videona atanapi tiasa menghubungi ka ibu. Mung dugi dieu wae, alhamdulillah tos rengse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.